Ari si mana wah aya kene. Sabenerna si mah teh geus maot nah papanggih di ditu. Malahan mah nya nu nganterkeun ka kamar ge si mah. Abi nganterok ge aya. Si mah Samuring kaki euy. Asa anu hebat naon. Ini enggak senaranggung ieu dulu kumuut teh. Hah? Teh. Iya, narek nang ieu. Ini daunna naon itu ka itu mah. Di si mana Sok ge? penasaran euy. Udah naon tah? Aing setia mah. Wajib dia aya di dieu. Kulit aing nyeri. Oh, mana? Nah. Ya. Bisa kamar lah kan mah. Mua. Mana wani sarangan. Mua. Aing di Asal coba ya. Cacakan berang kan sedikit. Euy, Kau tengah putih. si Bayu. Si Apa geus maot? Ari bi, naon atuh? Nganterkeun kita saha? Nuduh-nuduh ka dieu kamar. Mah eta teh. Tadi cenah cek anu ka dieu cek. Anu gelo nu eta mah. Tuh kieu we tuh urang tanyakeun ka lain pan jadi teh aya meureun kokolot tumur Pak Haji saha? Ih, Pak Haji Dadang. Oh, Haji Dadang tuh urang tanyakeun ka dinya asal usulna. Bisi benar bisi henteu dari jadi suujon we. Ayeuna oh mumpung berangkat ge penting bener anu juga. Dia telepon heula tuh. Ayeuna Kita we tadi kita tahu. Si jauh mana jauh teh? deukeut teh menurut teh. Ari mana kunaon umpan itu? Iya senang dibalik. Otak mana nu teh? Nah, Nah, balikeun teh. oh. Damang, bosan. Haji. naon kada dia. Ieu bade Apa? Yen maneh teh udag-udag jurig jeung tuyul. Apa? kala Abah Sama terang naon? sadayana. Apal imah eta teh? Tibah ke laut. Ari si mana wah aya kene. Sabenerna si mah teh geus maot nah papanggih di ditu. Malahan mah nya nu nganterkeun ka kamar ge si mah. Abi nganterok ge aya. Si mah geus hampir sabaraha genep tahunan mah. Eta papanggih Ujang di mana di sini? Lu di mana, Bang? Ujang rek naon ka dieu? Kita kunaon? Naon mana? Tiris? Lain tiris Bener karo. bener di mana dia di mana bener. Kali itu ka imahna. Sudah lu Pak Ustaz biasa itu. Insya Allah teh urang bener tadi ditu. Kemudian Yo, Tiris euy. sok jam ka di Baranja. Nyata. Karena mal bisa. Ayo nanti nomor sabelah di itu saya budak nugering di ditu. Hampura we kajian kemal apa panyusul ke ka ditu. Tabrakan Bang bisa sabelah. Lain lembur sabelah. Oh, tetangga. Kata nyusulan ka dieu. Nyita pangubarankeun nah itu budakna di karunya di ditu. Sok teh langkah abah nyusul ka ditu. Tapi malah naon? Mau asok we.
Insya Allah nggak dipangjagakeun ku abah. Sok atuh. Salah atuh. Ih, sok. Nya sok kayak disusul ka ditu. Ya bang. Di sini tuh daripada si abang Karida, puting ke sieun barangnya. Ini sekarang dukun dulu. Tapi pang bener kenal atuh ieu pang. Ari mana eta senang sebenarnya. Ih, Aduh. ieu mah Bawaan orok. paingan tegeuy. Apaan? Dan sigap virus. Berangka. Eta cina aya dukun dia. Aduh sampai tuh. Ayo. Ari dukun bangsaena dia paling mana? Kelah. Asal mah serem-serem lu empat dukun teh. Ini Doanya bagi boga mobil. oh pati. Ayo, bismillah. Bakal haus ya. Ayo, coba. Mantap, nah. Tingkah atuh cicing dia. Sampurasun. Punten. Raya gitu. Sampurasun. Aya naon ka dieu? Ya priyogi teh. Peryogi naon ka dieu? Ya biasa kewe dicarioskeun mah rada berat itu sigana mah. Bisi kadengeun ku tetangga asup we ka dieu. Ieu tempat Mbah mah di dieu. Hampura para roe kujang. Sok kalebet. Sok. Ri. Mana rek naon ka dieu? Jadi kieu Bang. Di eta tadi depan tempatan nu ayeuna ku kami di tempatan teh loba juri sigana Bang. Kumaha? Ya kadang sok lebat, lebat sih budak tinggal naon bah. Penting Eta tempat aya naonan urut naon? nya geus di tempatan langsung urang-urang nya. Eta mah kudu diperiksa heula. Ayo kapal sugan. Cik atuh bisa teh narawang gitu. Bisa teh. Oh, Cicing. ada raget bah. Cempe, mana ulang milu ngobrol. Eta tempat geus dilusian. Emang sian bah kursi kulkas ini bawa banyak.
baheula tempat bobogohan jeung Randa. Penginapan itu. Wah, Jeung Randa bobogohan baheula di dinya teh. Si abahna kak saran. Gadis desa panggelisna sadesa. Sakampung eta eueuh deui. Kuno lalakina dibunuh. Budakna disiksa. Digantungkeun.